Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wa ulai wassalihin. Jamil malikatil muqarrabin wa ususun laru syabul qari ajilani wa ususun laru syedina Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun laru musannif wa kitab sulam taufik sanawi abadil ajawi sulim wa purim wa silati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Sulam Taufik halaman 63 anu aya kitabna mangga samikeun logatanana anu beda logatan. Pami abdi sal dina ngalogatna mangga lereskeun dina komentar. Anu katinggalan hancana mangga tinggal di playlist seueur aya kitab Sulam Taufik Riyadul Badiah anu tos tamat nembe 5 kitab mun teu lepat mah Sapinatun Najah ti Jandarori tuluy kitab naon Ukudul Jen kitab Fatul Ijar. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun paslun takdiruhu wa paslun. Huari ieu teh paslun eta hiji pasal. Lamun dibaca paslan takdiruhu ra'aitu paslan ra'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal. Lamun dibaca paslin takdiruhu maran qara'tu bi paslin. Qara'tu maca kuring bi paslin kawan ieu pasal. Bisa dibaca paslun, paslan, paslin. Kumaha takdirna bae. Wa min ma'asil qalbi jeung eta tetep tina sawarena pirang-pirang maksiat hate ar-riya'u ari riya. Bi amalil birri kalawan pirang-pirang amal alus riya ku sabab amal alus eta teh sawarena pirang-pirang penyakit hate ieu. Karana teh khobar muqaddam mubtada muakhar. Min ma'asil qalbi ar-riya'u. Tarkibana teh wa huwa jeung ari ngaran riya teh al amalu eta amal li ahli nasi karena arah-arah jalma. Jadi beramalna teh ku sabab atawa tujuanna teh keur jalma eta riya, lain li ajli atau li ajli nasi, lain li ajlillahi, lain karena arah-arah Allah tapi karena arah-arah jalma. Wa yahbutu jeung ngalebur ieu riya sawabaha kana ganjaranana ieu amal alus. Kal ujubi sapertikeun ujub bi taatillahi kalawan atawa kana taat ka Gusti Allah taala. Wa huwa jeung ari ujub teh suhudun eta suhudul ibadati eta ngosongkeun ibadah. Wa huwa mu'min ma'asyil qalbi ariya wa ya butuh bi ta'atillah suhudu bi ibadatu. Jadi suhudul ibadati eta nembongkeun ibadah, nembongkeun ibadah ari ujub teh. Sodiratan barianan anu kaluar min nafsi ghaiban atawa min nafsi tina hatina ieu si jalma. Rada tulisan bahasa Arabna rada ieu nya. Rada kapotong-potong. Wa huwa jeung ari ieu ujub teh suhudul ibadati eta nembongkeun ibadah sadiratan barianan anu kaluar minan nafsi tina hatina ghaiban barianan anu nyamarkeun anil minnati tina karuniana Allah eta anil minnati itu lamun ditinggal dina bawah mah anil minnati tina karunia Gusti Allah taala.
Wa jeung eta pinasawana pirang-pirang maksiat hate teh asyaku ari mang fillahi dina ayana Gusti Allah taala mang wal amnu jeung ngarasa aman min makrillahi tina bebenduna Allah wa qunutu jeung megatkeun min rahmatillahi tina rahmatna Allah taala wa takbiru jeung wa takabburu jeung takabur ala ibadillahi ka pirang-pirang hambana Allah wa huwa jeung ari eta kabur teh rodul haqqi eta nolakna kana anu bener wastihqarun nasi jeung ewana ka jalma-jalma wa ru'yatuhu jeung ningalina itu si jalma kana dirina teh anahu kana sanyanyana dirina itu si jalma khairun eta leuwih alus min kasirin ti jalma tibatan lobaan jalma atau tibatan loba jalma min khulqin nasi anu tetapi jalma-jalma teh ti makhluk-makhlukna Allah teh eta nu ngaran takabur teh ngarasa diri leuwih alus tibatan batur ulah ya rasa kos kitu teh tasubna takabur wal haqdu jeung wajeng eta tina sawana pirang-pirang maksiat hate takdiruhu wa min wasil qalbi al haqdu ari naon ieu teh ngutak-ngutak wa huwa jeung ari haqdu teh idmarul adawati eta nyimpenna mumusuhan jadi dendaman maksudna haqdu Iza amala di mana-mana migawe ieu si jalma bimuqtadahu kana panyuprihna ieu si haqdu. Walam yakrah jeung teu mikangewa itu si jalma hukait walam yakrah jeung teu mikangewa ieu si jalma hukana ieu haqdu. Wal hasadu jeung hasud jeung eta pirang-pirang maksiat hate al-hasud ari hasud. Wa huwa jeung ari hasud teh karohiyatan eta mika karohiyatan nikmati eta mikangewana kana nikmat lil muslimi ka jalma anu Islam wastisqoluha jeung ngitung-ngitung berat wastisqo jeung ngitung-ngitung berat laha kana ieu nikmat idza lam yakruh di mana-mana henteu mikangewa itu si jalma hu kana ieu nikmat wa amala ta mikawe si jalma bimuqtadahu kana panyuprihna ieu si hasud lam yakruh jeung teu mikangewa si jalma hu kana ieu hasud amal ta mikawe si jalma bimuqtadahu kana panyuprihna ieu si hasud gadinya lompatna kana hasud wa manu jeung ngagonggorokeun bisodaqoti kana sedekah wa yabdulu jeung batal ieu manu wayabdulu jeung ngabatalkeun ieu manu sawabah kana ganjaranna ieu sedekah wal israru jeung naon wal israru teh badi wal israru jeung ngalanggengkeun ieu si jalma ala dzanbi kana migawe dosa wal israru ngalanggengkeun kana migawe dosa wa jeung eta tina sawana pirang-pirang maksiat hate israru ari ngalanggengkeun ala dzanbi kana migawe dosa wasudzoni jeung goreng sangka billahi ka Gusti Allah taala kitu wa bi'ibadillahi jeung goreng sangka ka wa bi'ibadillahi jeung goreng sangka ka pirang-pirang makhlukna Allah wa takdzibu jeung ngabohongkeun bil qadri kana papasen wa farhi jeung kana kabungah ngabohongkeun kana ayana papasen wa farhi jeung ayana kabungah tegasna kana neraka percaya berarti bil maksiati kumigawe maksiat minhu itu si jalma min ghairiha tawa tiliana ieu si jalma wal gudri walau bikafirin wal gudri teh jeung nipu mun teu lepat wa bukhlu aw min ghairihi walau bikafirin wa gudru bener wa gudru wa jeung eta dina sawarehna maksiat hate al gudru ari nipu
walau jeung sok sanajan bukti nipuna teh bikapirin ka jalma nu kafir tetep we nipu jalma kafir ge. Wa makruh jeung maksa, wa bugdu jeung benci as-sahabati ka pirang-pirang sahabat wal ali sareng ka keluargana Kangjeng Nabi wasolihina jeung benci ka pirang-pirang jalma nu saroleh. Wa bukhlu jeung koret bima kana perkara ujaba nu geus ngawajibkeun sa Allah Gusti Allah taala kana eta emma. Wasuhu jeung koret deui wae wal harsu jeung kadademes wal istihanatu jeung ngahinakeun bima kana perkara adoma anu geus naon ngagungkeun sa Allah Gusti Allah kana eta emma. Jadi naon watasgiru lima adoma jadi ngahinakeun perkara anu geus diagungkeun ku Gusti Allah eta maksiat hate. Wal istihanatu jeung ngahinakeun ieu si jalma bima kana perkara adoma anu geus ngagungkeun Gusti Allah Gusti Allah kana eta mah watasgiru jeung ngahinakeun ieu si jalma lima kana perkara adoma anu geus ngagungkeun sa Gusti Allah kana eta mah watasgiru jeung ngahinakeun sarua enteng-enteng nya tasgiru teh min dhaatin tina buktina taat au maksiatin atau buktina maksiat au Qur'anin atawa au Qur'anin atawa tina buktina Al-Qur'an au ilmin atau buktina ilmu au jannatin atau buktina surga au narin atau buktina neraka. Jadi ngenteng-ngenteng atau ngahinakeun kana perkara anu geus diagungkeun ku Gusti Allah tina buktina taat ka Gusti Allah atau tina buktina maksiat ka Gusti Allah atau buktina Al-Qur'an au ilmin atau buktina ilmu au jannatin atau buktina surga au narin atau tina enteng-enteng buktina kana aya neraka. Paslun wa min ma'asid batni jeung eta tina sawarehna maksiat beuteung sagitulah wallahu a'lam bissawab.